ieu sosweet kieu atuh tingali Brodi anjir sosweet anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abrok teh jeung urang Rifki Aditya official. Hayu barudak urang reaction video TikTok anu ngakak-ngakak ieuna. Urang seuri bareng, urang bahagia bareng anjing, bahagia bareng edan meledak. Pokona kudu rada dikeludah ieu anu ngarakak ke. Urang teh pan butuh hiburan terus urang teh butuh naon? Amunisi naon aja. Dia play. Ya, sok kayu kurang gaskeun, pokoknya malah kurang ludahkeun. Gua paling sebelah aja headset. Tapi tenang naon. Baik, da sebelah dipake lagi. Coba gaskeun. Non ieu Putra. Cek aing ke Putra. Situ Putra atau di mana? Jangan dicari. Cari siapa, Kak? Cari Putra loh, Kak. Putra mana? Putra pacar saya lah, Kak. Oh iya, kayaknya tadi udah pulang lah dia. Masa gak pulang, Kak? Iya. Putra. Woi, Putra. Cek aing ge Putra di mana atuh maneh teh euy? Ieu di tetangan tingali ieu pacar cenah anjing. Edan. Cuk urang ge ulah ngarales lah ti imah eta. Atuh Putra dengan naon deui? Ieu. Saya nu ngaran Putra aduh. Ieu mah gaskeun deui lah. Pro kieu sih mang ieu aslina. Iya pro anjir aslina urang lamun iya posisi di urang hareupeun mobil iya posisi leueur jalan urang geus ngabeledag geuy ieu tapi si Mang ieu pro bisa kieu gitu ieu belajarna anjir slow gitu si Mang ieu edan buat kerja terus kolecer anjir gaskeun. Eta ketika runtuh kitu eta. Atuh da panggung meureun eta digebreg-gebreg di kumaha nya teu kuateun ku sabaraha urang ieu. Wah, euy. Gaskeun. Si Neng nya. Si Neng ini dijemput oleh pacarnya. Naik motor moge anjir. Tingali ieu sosweet kieu atuh tingali Brodi. Anjir, sosweet. Gaskeun. Anjing. Bang. Si Nengna can numpak anjir, ieu kumaha ieu? Eca numpak, aca nyekelan. Nah, bisi kalian gitunya mawa emak, mawa inung maraneh. Bisi inung maraneh encan nyekelan gitu. Itu tuh ke digas, tinggal heula ke tukang, posisi geus merenah, karigas gitu. Komo lamun aki-akinya, urang ge lamun ngojeg aki-aki gitu sok. Kadang kan sok tara nyeklan sok nyeklan kana ieu kana behelna kumaha lamun pas urang di batek ieu ngajumpali kan paur mata ke kudu hati-hati lah kudu ditinggali heula. Si Neng anjir apa sih Neng? Ieu tukang galon ieu lihatlah tinggal di Brodi. Nah anjing bisa gitu gerak ku galon anjir. Duh
aslina ieu ngakak aslina urang bahagia gitu lah. Anjir si emang ieu kenapa tapi bisa gitu bisa belah 2 ki motor ieu encan ka eta juga encan kelas yang geus ngapungkeun anjir ieu ya belah ieu bisa belah 2 ki yuk gaskeun non ieu si teteh ieu untung ieu teu kana tangkal sampe mun kana tangkal sampe wah hei hati-hati ulah rurusuhan atuh mandek joget-joget aduh non ieu anjing nempon lagi aslina anjir untung teker dahar ieu leho anjir di bulet-bulet gitu juga balon cik atuh anjir ieu gabut pisan sih mah kadang gaskan ya gaspol rem belakang lur belum anjir si ibu ieu nya si ibu ieu keur diajar juga ieu di tengah gitu eta si ibu terobos aja bulah sampai iya mah kabur gas juga nata oh iya ya permainan bahasa kos lomba 17 Agustusan ya nya non iya iya so sweet atau so sweet aslina anjir aduh itu nempokeun ya tertawa bahagia aslina ya segala masalah terboga kabogoh masalah non keluarga tapi geus nempo ieu seserian anjir tapi halus non ngakak gitulah Iya, Aron. Nih, budak saya dititah guyang kieu. Ieu budak saya kot guyang ketika kana beungeut-beungeut gitu. Urang baheula kitu teh nya ya kita tanyakeun geus mama. Aduh, guyang ieu. Tapi ngakak ya. itu Yuldon. Jok. Oh, acara nikahan. Kumaha? Ieu kenalkeun ieu. Aduh, bisa ngajungkel kitu anjir. Oh, iya. Atau gua tingali ke tukang teh gitu. Ieu ngajungkel kitu. Ieu fenomena anu keur sesedihan ya, ieu pas keur kawin gitu, nikah. Ieu pas keur sesalaman jeung kolot keur sedih tapi ieu si ibu jog dijungkel jadi we ngakak gitu. Ending sedihna leungit teh. Aduh parah.
Iya naon ieu? Oh, buat konten ya, naik ieu kana eta kana kantok katanya. Terus kumaha ieu? Oh, gitu cenah. Anjing. Eta awas eta. Auto di carekan ku si emak eta mah aslina, dicarekan ku si mamah tah. Anjir ngakak aslina ya. Sakitu ti abdi nya reaction ayeuna. Kayak bakal aya reaction anu lain deui sok pokona subscribe main teu katinggalkeun ieu konten-konten anu anyarna heuh. Pokona urang reaction video anu ngakak, urang teh meh bahagia gitu. Meh tidak lupa lah gitu. Bisa anu teu boga kabogo nu naon malam mingguna terapel naon. Tonton video ieu. Ame naon tertawa lah anjir, tertawa sorangan kan kade bisi aya batur sisirian sorangan dipajatkeun naon. Segitu hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.